we sorangan wae di imah. Arek ulin jeung si Ulan ulahun ku mama. Arek ulin jeung si Ahmad ulahun ku mama. Serba dilarang wae mamah mah ah. Sebenarnya mah neng teh bete di imah wae. Tapi mamah mah amun bete teh ulin amun ngalarang. Geus kos kieu kudu kumaha ieu teh. Maju we sokanan. Kudu kumaha nya kudu Ya mari kudu usaha mantap oke. Unggal poe teh kan kudu barang hakan, ieu kan kopi kudu dibeli, udah hayang jajan. Piraku ngandelkeun we kolot, pan era lila-lila mah meureun amat. Dagoan heula kedeung ge kan urang tereh turun ka ditu ka sawah. Di kamari di usum panen tereh turun ngalah belaan dagang kokek-kokek. Dagang kokek-kokek leces henteu tungtung nama. Nya ngaranna ge hirup nanaon heula kudu dicoba. Ayeuna usaha naon deui maneh? Nya naon we anu kirana jadi duit. Cek urang mah ayeuna usum hajat ieu kos batur matak Naon naon. Oh, nya ngilu majang. Majang naon? Nya majang naon we? Naik kaluhur, pasang panggung. Mending teh teu murag. Nya batur teh teu mararurag. Mun arek urang ke didaftarkeun. Di mana sih? Emang gampang daftar. Nya aya we. Ngopi teh sorangan wae. Eta ge nganjuk. Kopi sabungkus ge. Ini tong dibiakeun atuh. Nah, gini kopi teh. Naon? Aya asin-asinan. Gawe hoko aing. Maju we. Tapi geunah meureun. Ngeunah sih. Kitu na teh usaha ieu, keleboke nu aya. Guru tuh aing geus najak. Jempe. Kesel wae bongana Ya. Mung sebiakeun besar rezeki centong kaleng maneh mah. Usaha di mana-mana teu leces. Dagang ge teu leces. Tungtuna mah urang ayeuna gede hutang aman. Antak ge ngadoana gerasing husu. Geus maju ngadua we. Nya heueuh. Nya aing ngadua we ge riset teh daek usaha mah hese oncom. Oh, nya aing keur usaha tuh di dieueuh wae. Diri reueuh kumaha di diri reueuhna. Meni kuat loba nu hajat Bu Haji lalieur pisan odangan ka ditu ka dieu kuat salembur kuat aya 3 2 kamari Haji Iben tuh hajat nanggap ieu sandiwara mau undangan teu jore kanu beunghar mah embung Bu Haji erakeun yang ke berkat loba deui nu beunghar ya, mah emang kitu mah 30 50.000 kanu beunghar ngerakeun 50 teh kunaon naon sih nya era emak arek mawa ngawinkeun lain ngawinkeun Yunatan eta si incuna teh anu kamari. Anu lalaki teh ya. Gusti tetanggapan oge Bu Haji aya odong-odong, aya organ, aya sandiwara. Kamari terakhir sandiwara. Mah teh bejaan urang yang laju sandiwara sih mah. Kamari teh emang ka imah, tapi wajah ka mana coba? Keur ngoloyong mah jeung Haji. Wadah, aing ka mana Hajina? Kaditu wae ka kolotna. Ampun aing labatan di Candung mah rumah tangga teh Lain mah meri kuat geus lila sia teh amprok asaan teh jeung Haji. Nyapan maju usum nyawah deui ge geus sibuk. Kuat saminggu di kolotna pan. Di Bu Haji baraha kamari bara poe? 2 poe. Mani ama da bener-bener kos nu di Candung teh buat tapi bener teh eta teh teu nyandung. Nya teh nyaho teh wallahu alam mah nya nu jelas ada puguh keur nguruskeun sawah kolotna mah. Tapi mama percaya sih ka Haji jelema bager da moal mungkin nyandung-nyandung kitu moal mungkin Bu Haji. Ieu mah ai jelema mah ngaranna sifat roba teh nyaho teh. Nyaho. Ayeuna henteu ge yang buat teuing ka hareupa. Ieu percaya teu lamun sih? jelema nu sok nyandung jelema balangsak karak beuki nyandung ari jelema beunghar mah moal mungkin Bu Haji. Nyaeun nya mah nya. Nyaho. Mudah-mudahan nya mah. Ari jelema beunghar mah tara loba codeka geuningan. Mudah-mudahan mah. Sing naon? Sing tepi ka kakek-kakek nenek-nenek mah. Amin didoakeun Bu Haji ku emak ge nya. Amin ya rabbal alamin. Geus tong dibeakeun eta. Kunaon sih? Ieu, sia tuh batur tuh tetangga. Usaha wae batur pembelian we emas unggal bulan. Udah batur Padahal mah usahana ge timan di Jakarta, ari balik mah bawaan, mah duit loba. Usaha naon? Nyata apa coba tanyakeun ka ditu. Kita ngejambret we di nu kitu. Ngejambret, urang sok nduh ka batur ngejambret, saya teh ke besi kadengieun jadi masalah.
Oh, ngomong teh kudu nya dijaga. tuh dah. Nya batura prihatin tuh kos maneh mah usaha ka Cikarang ka Jakarta tempo balik mau duit 3 juta henteu mangkat deui. Ya, harita ge geuning boga motor urang geus menaheun padahal ngojek. Hayu kalau dijual. Ya mas aing dijual ku sia. Ya padahal mah keuning jadi motor. Alah yuk dijual. Tanya rencanana kumaha deui. Nya Kan ngilu nya jeung si itu nu digawe di Jakarta. Jeung tetangga. maju ya. Maju ka mana? Proyek mah nu ku situ mah lila. Digawe proyek oge nu penting mah menghasilkan cuan. Heeh, cayana lila. Apa ayeuna kedeung ye tereh kabu haji yeuh di Kabu haji. Anu Bu haji gabregeun salaki moal mantak nitah-nitah maneh. Cek saha pan kamari ge pamanjerna geus di akan oge Bu haji ge ayeuna mah geus moal mantak nitah ada boga salaki. Cek saha angker dapat kuliah mah. Mana daek teh? Naon? Tukeran jeung Bu haji. Salakina. Yeh. Maju. Mari kawin jeung Bu haji, itu salakina jeung urang. Ya wae. Oh nyaho, pan ka teh urang teh boga salaki beunghar. Mane jeung Bu haji ge beungan. Kan Bu haji boga sawah lega sawah. Maju we. Sok Daek anan. teu. Sok ngada-ngada. Ya embung da maneh cemburu Nya heueuh. Ngirup mah geus syukuri we, gerana nu aya. Syukuri kos kieu wae mah aing bisa kelaparan. Tuh, nya kita. Contohna jelema nu teu pernah bersyukur teh. Nya geus ayeuna mah teu buru segera ka sawah nya. Naon? Nya Ya geudeung heula ieu keur ngopi heula. Apaan dibere sarapan henteu pan sarapan ti mana wae tuh aya kejo goreng. Nya heueuh sok sadiaan ka dieu. Anteuran salaki mah. Alhamdulillahnya jadi jelema bager mah Allah mah maha tahu maha uninga dibere ku Haji Acim tuh buah tuh jaba buahna aralus banget aing mah jelema bager tuh dah aing mah tara jubah jebet tara judes aing mah bager mantak loba tuh anu mere buah tuh gede ge beas anu mere beas tapi aing ka Taiwan can aya panggilan keneh wae nya ya Allah mudah-mudahan aing teh sing tereh terbang ya Allah ieu teh sigana mah doa ti si Iem doa ti si Iis buah haji meureun nya beda aing arek usaha rek loba duitna meureunnan jadi eta Allah teh doa teh kakabul meureun ku Allah da ngomong wae aing judes padahal aing mah teu judes ieu bebeungetan wae aing doang anu judes da aslina mah aing teh bager banget Gusti lumayan ke ieu arek dipeuyeum heula ya nang 2 minggu mah bisa kanyawan si Iem pasti hayang wae jelema eta mah da manehna mah boga naon ge korek ka aing barang bere teh manehna mah lumayan. Mak, orang tuh amprok-amprok yang si Belas ya. Terbang gitu apa? Cigana mah terbang meureunna Apa mangkat KPT? teu nyaho da mah ge teu amprok-amprok pugu ge. Orang geus bara poe nyaho teh amprok pisan. Cuman sabuat harita doang teu amprok teh kekuatan judes teh segala arek meuli lahan segala arek meuli sawah sih eta mah encan mangkat oge mending geus agul wae. Kuat disebutan kabeh mah. Amit encan ge mangkat canaon komo teh lamun geus sukses di ditu nya Bu Aji. Wal tuh kieu aya sungut. Aya jelema nu kitu mah sok aneh sok greget kasih bela teh. Tapi mah mun nembalan gitu daekeun kabagian ngomong ge. Oh, udah pinter banget kan ngomong. Ngagosi pinter si Bella mah. Nyaho eta teh turunan tisa si budak teh. Nya udah teu nyaho kolotna ge, Udah. da pindah ka dieu teh geus kolotan. Mah barataun cicing di dieu ti leuleutik ti Maparawan. Teu nyaho eta si Bella sosok aslina ti mana. Yo, cigana kolotna ge kos itu mah. Nya cigana. Cigana. Dan ngomong nama orang Subang cenah asli nama. Tapi teu nyarana teuing. Ya kolotna geus sareueus sugan. Teu nyaho. Mentak nyelap di dieu ge. Nya keur si Ahmad kawin oge si Iem kawin da euy nu dararatang kok kolotana. Bener. Nyaho. Sok ararane kasih Bella tadi ngomong heueuh kos nu heueuh teh nya. Sebenar. Tapi jeung si ieu mah ngalayan sih, Mak. Nya ngalayan jeung si Iem mah. Ngalayan jeung si Iem mah sarwana. Tapi si Iem mah teu kitu-kitu teuing. Ieu mah lain si ngadukung si Wartiem, lain si naon Bu Haji ngaranna teh dah? Pro. Lain Enak si Mak. Empro kasih Wartiem lainnya. Lain si Iem anak emak lain.
Da emang untuk gitu-gitu teuing kitu Ai si si Bella Wartia mah, si Bella mah rumah sak boga imah gedong. cigana naon mah kitu, meureunna cigana teh. heueuh parang sana mangkat ka luar negeri teh babari meureunna. Ya wasana rek sukses terus geuning loba jelema teu berhasil Oh, ge pan nya. mah. Oh. Komodo ieu pake sombong wae can mangkat can naon. Jadi manehna mah nempo batur nu enggeus balik ti luar negeri sukses kitu teu nya. Jadi disarwakeun kabeh. Oh, teh nyaho nempo batur gawena kumaha Nah, di ditu teh. Batur mah memeh mangkat teh ulah indahna wae, bayangkeunana kumaha digawena, kumaha majikanana, mending aya majikanna ai bager ain teu. Nyaho. Kamari ki aya baturan nu nawaran gawe. Saha? Itu baturan urang. Cenah gawe di proyek gitu. Kuno lain milu. Kan aya ADM na ayeuna mah. Kudu ADM wae, kudu ADM ya ADM. Ya, heueuh. Emang di proyek di proyek emang kudu make kieu nyogok. Nya heueuh lah aya. Soge kok ku gantarna. Emang gitu gampang gitu. Kunaon mane Dengan embung. lowongan ayeuna. Mas euda teh. Aya euy jeung keur bekal lapan Yang kemarin hutang injem, ari bener teh mah hutang injem, kumaha naon sih? Aju we hutang injem di wae. Nya heuh nya menang duit di mana? Lu kok yang kudu dagang gemblong heula. Nya heueuh geuskeun bae dagang gemblong. Jor we. Naon sih? Jor teu bararisa segala dagang gemblong naon Sina gawe mah. Heueuh hayu gawe. Urang gawe maneh ge gawe. Kitu Oh. nah. Nya pamajikanna teu kudu digawe. Nya emang Harima we. emang naon salahna si pamajikan mantuan salaki digawe. Nya geus we aing digawe sia molor. Tuh nya sia mah kitu mah lulu. Yung naon aing kudu digawe gablek salaki. Mending we aing randa. Randa mah boga duit oge. Awet. Ayeuna aing digawe boga salaki, kudu maraban salaki. Enak dirimu. Embung. Maju we. Ya Allah, aing mah jelema bager sing dikabul, aing teh sing bubur terbang, ieu mah arek geus 3 bulan eueuh panggilan keneh wae, apa aing teh ditipu kitunya. Amin, buru-buru terbang. Nya heueuh kudu diaminkeun iis, urang geus 3 bulan eueuh panggilan wae nya. Kunaon sih? Nyawa tuh, urang mending geus teu betah iis, urang teh mending geus hayang terbang, mending geus hayang usaha, mending geus hayang loba duitna. Ya eueuh dah nu lila kos maneh, batur mah terbang wae, paling lila Apan ge 2 kata Iwan mah bulan. alus mimilikna, anu alus milikna ti heula, henteu lila. Anu gua kayak milikna mah meukeun kos aing magol we kitu. Sukan kurang kuru apa kurang gede awakna? Ah nyang, atuh kurang sedekah gitu aing teh nya. Ya heueuh eta mah pasti atuh Bel. Ah nyang sedekah ge iis aya ari eueuh naon anu diberekeun. Piraku ku aing diberekeun we jeung sedekah aing mah keun we kalaparan nya. Ya lain bakal we geus beak di imahna. Tapi da aing mah jelema bager tuh. Kadang-kadang Naon eta? aya mere. Si Haji Acim teh. Ini bager ka maneh. Bager, manehna mah kan harusnya dibere nginjem duit, keur manehna bahasa amprok di jalan motorna kempes. Manehna mah loba duitna oge, pen aku nginjem ka maneh. Mantap cek mana ge ingat we ka jasa si Bella teh, cenah baheula cenah amang cenah dibantuan. Gua bogeun ka maneh. Henteu, awewena cerewet banget. Embung urang mah. Nya bisi. Keur mah cerewet mah dia ge cenah hibur cenah bawa. Iya, naon bogeun ge ulah. Urang mah embung ngalaina salaki batur mah mendingan kene ka bujang. Itu kan mending kena ka salah kita tangga. Mau salaki tatangga mah kok mau geus kanyahon kok yang digawena. Embung mendingan kene kieu nya isnya. Mana ge geuning teh hayang kawin deui. Itu teu hayang. Heeh, maneh tong geus tong kawin deui. Nyarek naon kawin teh ge Ari hayang teu? ujung-ujung nandangan duit sorangan mah. Hayang teh mah. Ya hayang dibere mah. Hiji we nya ulah loba omong kasih ieu bisa ke mana amprok jeung ieu udah dibejakeun ti aing. Ya lain eueuh baturna maneh hiji. Kate ngomongna teh kieu Bella sama jeung dulu teh kok ka batur mah dibere kitu mana masuk ngahualkeun. Moal naon tapi ieu. Tidurnya di kieu heula teh. Kunaon sih? Dilangkahan heula. Teu hideung. Sia mah ka batur teh suujono Ya bisi nya teh nyaho ka aing pae teu pugu-pugu sia. Nya pae mah geus umurna Ya buruk sia mah ieu mah. Berarti eta milik sia goreng kitu. Tukeran atuh. Dibere hayang ieu. Ye jadi kue boluna hajun dah tuh dirayakeun ge baturan neng mah amun ulang tahun teh meni meriah. Neng mah geus aku kieu we. Neng keur naon gelis? Karyan kue bolu mah. Alah, meni alus kieu, meni pinteran anak mama nyeun boluna. Pinter banget tuh, iya kembang-kembangnya. Sayang, sayang. Naon? Ieu coba si Neng tingali eta nyeun bolu meni pinteran Ya banget. Allah, heueuh geuningan Ya ya. Allah. Gusti. Tuh, Neng.
Gini tuh kudu meuli bolu geus ieu ge alus. Heeh, nya. Nya, hooh. Ayo orang nyanyiikeun. Ayo nyanyi selamat ulang tahun ning bisa teu? Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur, sehat dan sentosa. Coba mam heula ku apa mam mam apa ngehargaan anak embung kunaon embung nyai mah naon ieu mah nanya si neng ieu mang bangga nya neng mam hitung hargaan pisan geus neng entong hayang kadona naon nya neng kan bisa nyen sorangan eno bolu nya neng nya tiup lilinnya tiup lilinnya tiup lilinnya sekarang juga kue pertama suapin sama ayah. Suapin ke ayah. Ayo makan. Kudu daek. Ngehargaan anak. Embung lah. Kudu daek. Ieu bahan-bahanna ti nu neng? Hah? Pare. Ti pare. Pare. Terus naon deui? Jeung tanah jeung cai. Tapi halusnya bisaan budak teh engke gedena pasti rajin dah. Sok pasti we bisa segala naon. Tuh karunya budak mah prihatin hayang ulang tahun nyeun bari bobodoan. Geus engke meuli Nya mata ge sia usaha gara-ge. Jadi Ame anak teh teu katinggalin zaman. engke usaha engke geus boga duit meuli lah bolu. Ki urang mesen ya neng ya. Bolu nu gede segede gunung boluna. Neng ieu neng ngasih nyobain moal. Enak dah. Kunaon sih? Tong neng wae nya padahal mah nya. Mamah opo nya gitu. Tuh, Aing pae deh ngadahar boluna neng Wardah. Ini pinter banget gergelis dah. Aduh. Dikiki mana nih nyana emple. Aduh kena tangan. Aduh. Ini Kayaknya dia nya. Kamu pakai teh embe neng nya. Bau atuh mah. tuh. Naon cenah ge bau. Ini hidangan anakna jeung bapana. Nya pugu burungan kene ge indungna. Bapana mah kurang hidang. Oh, Kurang hidang emang tersedih nempo anak ulang tahun kos kieu. nyapan engke ge dibelikeun kue bolu. Iraha mah udah tahun hareup meureun. Ya Iis, ayeuna geus loba dewe nu hajat. Heeh para ruyeng mangkana. Nyai nama ieu tere, loba nu hajat manehna boga parawan undangan ge. Urang mah boga anak Boga ge parawan gitu, teh urang. ge ari boga duit bel siap teh 50.000. Maneh boga duit ti Iis teh. Maju we boga aing ge keur lieur ek neangan buah haji. Urang lieur banget, urang nginjem ka Bu Haji mah geus tara dibere. Maneh mah geus teu percayaan ka urang mah. Ek nginjem ka buah haji teh nama erakeun ku haji. Nah kitu na ge Haji na boga duit teh manehna nu boga duit Bu Haji, nu loba duitna mah Bu Haji. Ya Salah naon emang lagi tapi era ayeuna mah lalika teh lalaki nama. Coba tidak keman wae si eta Bu Haji. Cek urang mah lamun geuneur teh mah nya erakeun nya geus kolot geuneur nya. Tah mana mamake eta kunaon teu ngareuna? Yang urang tiris. Kada di reuneu. Nya rada kusa ku jin. Ya bising sia gegesek anu eta tah ka tembok. Nginakeun banget. Yah, dengekeun eta anak mana di pesantren mau diteang-teang. Ya nyakeun deh betahun. Mainna mah mun diteang teh kalah beki ogoan budak mah. Aing padunan ngiriman duitna. Tapi mana ngiriman wae nya teh boga salaki ge. Pan kamari panen aing. Oh, cuman panen mah hese Iis, hese di bawah butuhna. Ini kamari mah pugu keur murah parena aing pake mayar kasina pisah, pake modal deui eueuh enak teh aing. Urang ge ngarep-ngarep meunang bantuan ti desa eueuh wae sia. Sugan si aya kene anu urut eta teh. Henteu, urang sugan teh meunang ti desanya batur marana aing mending ngelok teh saya menang di pemerintah aing. Ya bageran ku siana pagawena. Nya aing geus ngomong wae, Pak, ieu asupkeun atuh cenah KTP jeung kakak lapukeun teu diasup-asupkeun. Ya kuduna urang dan ini wae meureun anu Mana meunang. istri pun ada modal meureun kitu nya aing kos urang mah Yo, sarehat kos kene mah meunang sehat nya. kene gelis kene. Kuat kene digawe. Mau udah gitu meunang kudu geus kolotnya. Tiraku. Cek urang mah udah kudu meunang da imah ge kudu meunang manehna bantuan teh nya.
Thank you.